Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas tilu. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda kelas tilu mangga dibuka buku paketna pangajaran opat gotong royong. Pangajaran opat gotong royong. Sok dibuka buku paketna kaca ka 30 genep atau napi halaman 30 genep. Halaman 30 genep 36. Paniten basa A ngaregepkeun paguneman. Ngaregepkeun paguneman yaitu menyimak percakapan, diregepkeun, disimak, diperhatikan mengenai percakapan. Paguneman teh percakapan. Tinggal di dia aya kegiatan bebersih judulna. Tinggal atau cek atau iraha aya kegiatan bebersih teh Pit. Kapan ada kegiatan bersih-bersih teh Pit? Nah, ini Fitri. Panginten enjing. Mungkin besok cik Fitri. Gina, aina Gina. Bebersih naon to? Bersih-bersih apa to? Atau, nah aina atau bebersih lingkungan. Nah, jadi bersih-bersih lingkungan. Aina Gina, cik Gina. Jam sabarahannya? Jam berapa ya? Aina Fitri. Jam 8-an pan saur Bumia oge kitu. Jam 8-an kan kata Bumia juga begitu. Aina Gina, tak Gina. Bebersihna di mananya? Bersih-bersihnya di mana ya? Fitri, nya di sekolah weh, ya di sekolah aja. Atau sekarang anu ayeuna atau tah. Saha wae nu ngiring bebersih teh? Siapa aja yang ikut bersih-bersih itu? Fitri, sadaya siswa SD Sukagalih sareng guru-guruna. Semua siswa SD Sukagalih dan guru-gurunya. Atau naon wae pakakas nu kedah dicandak ti bumi? Apa aja peralatan yang harus dibawa dari rumah? Ena Fitri, alat-alat kanggo bebersih sapertos sapu, pengki, lap, jeung sajabana. Gitu. Alat-alat untuk bersih-bersih seperti sapu, pengki, lap, dan sebagainya. Gian, aina Gian. Hayu atuh urang siapkeun pakakas bebersihna. Nah, Fitri, hayu gitu. Ayo. Nah, tinggal di dia kamus alit bersih-bersih enjing besok perkakas peralatan dicandak dibawa hayu ayo mari. Tah santos dibaca ieu paguneman halaman 30 genep dibaca heula. Nah, naon sih percakapanana? Nah, ayeuna dieusian kitu tah. Ngajawab pananya tah anu B ngajawab pananya halaman 37. Sakana paguneman tadi pek jawab pananya ieu di handap. Tah hiji iraha kagiatan bebersih teh? Kapan kegiatan bersih-bersih? Yo tadi iraha cenah bebersih teh. 2 ngabersihan naon wae? Tah ngabersihan naon tah anu aya dina percakapan tadi? 3 di mana bebersihna teh? Tah di mana tempat bersih-bersihnya? Coba dibaca di dina percakapan tadi. 4 pakakas naon wae nu kudu dibawa? Peralatan perkakas apa saja yang harus dibawa? Gitu aya tadi entosnya dina paguneman. 5 ceuk hidep naon mangpaatna eta kagiatan teh? Menurut kalian apa manfaat dari kegiatan tersebut? Yaitu kegiatan bersih-bersih. Napa sih
manfaatnya gitu ya. Jadi sekali lagi baca dulu ya. Ini paguneman ya, dibaca heula pagunemanana, percakapanana, terus di isian anu B ngajawab pananya halaman 37 hiji dugi kalimat. Nah, kartos tah ayeuna anu C. Nah, ayat 2 tugasna C. Ngalengkepan kalimah pananya. Tah, tadi mah ngisian paguneman, ayeuna mah ngadamel kalimat tanya. Nah, pek titenan kalimah ieu dihandap. Sok tinggalian nya ieu kalimah dihandap teh di kalimah di bawah ini. Contoh, Imas asli urang Sukabumi. Tah eta teh jawabanana kumaha tah ngadamel pertanyaan anu jawabanana Imas asli urang Sukabumi. Nah, contoh dihandap tah Imas aslina urang mana? Imas asli urang Sukabumi. Tuh. Terus Burhan keur lalajo main bal. Tah kumaha ngadamel pertanyaan anu jawabanana Burhan keur lalajo main bal. Keur lalajo naon Burhan? Burhan keur lalajo main bal. Tah di dieu sok dieusian hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 dugi ka halaman 38 nya halaman 38 7 8 9 10 tah contoh di dieu tah pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Nah pamisah mah dina buku tulisnya supaya aya catetan. Contoh hiji Nelly meser buku di toko Maribaya. Tah, kumaha ngadamel pertanyaan, membuat pertanyaan yang jawabannya Nelly meser buku di toko Maribaya. Ngadamel pertanyaan anu jawabanana Nelly meser buku di toko Maribaya. Contoh tingali. Nelly meser buku di toko Maribaya. Di mana titik. Di mana Nelly meser buku? Nah, Nelly meser buku di toko Maribaya. Gitu. Dua, contohan adalah duanya. Dua, Rosad keur sasapedahan di jalan. Nah, keur naon? Titik. Tah, ngadamel pertanyaan anu eusina teh jawabanana teh Rosad keur sasapedahan di jalan. Eta jawabanana. Tah ayeuna ngadamel pertanyaan kumaha tah? Keur naon Rosad di jalan? Rosad keur sasapedahan di jalan gitu contohnya nya sok ngadamel kalimah pananya atau kalimat tanya hiji 2 3 4 5 genep dugi ka 10 halaman 38 nya sakitu kanggo pelajaran Sunda ayeuna sok dikerjakeun didokumentasikeun nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.